Abi Koja, dulu jeung anjing. Pasti kan kamari ka mana geuning sakola teu aya teh. Kamari mah teu damang. Nah haning aya duaan asa anu kurang. Heeh nya sa. Oh, heuh si Rosid. Kamaranya budak teh. Iya ka mana teh? Kan datang nih. Bisa nu ngalewat. Kan dia teh si Abdul lagi. Siapa? Jika si Abdul, kan si Abdul. Kunaon teh? Galau sudah. Galau gitu ieu mah. Heuh bener galau eta mah. Ulang tahun yuk. Yuk. Ulang tahun yuk. Nih bel tuh, bel oke. Ayo Hei, Bel. nya. Ayo. Bel. Lima aja kira beratusan. Dulu jeung anjing baru dah. Disiapkan saja ya. Oh, siapkan lah. Sakena. Abdul Rosid teh. Maksud banget. Satu aja diajar, hari hayu orang ngadoa di kawita. Lek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pami, kunaon teh tadi pas ngadoa mau ka laptop? Ya, itu Pak. Berarti dah serangan. Duduk. Terus Pak. Ini coklat ieu buku marane ya, kamari. Heula. Pami. Iya. Ujian ya. Ya Pak. Pami. Oh, iya, Pak. Iya, itu tuh. Rasid, namanya apa? Buku? Tunggu pokok. Apa? Kunaon teh? Temenan nilai mana ki Bapak? Batur ngumpulkeun mana teu ngumpulkeun, ngumpulkeun bae. Tong dibiasakeun ka gorengan butut kitu teh. Entong nya, tong dibiasakeun, awas tong dibiasakeun. Abdi Pak. Ayo duduk. Rasid mah eta bener ieu bayaran geus nunggak 3 bulan. Mumpah si mamana teu nuju teh gaduhan artos. Bapak mah lain maksa tapi ira abadi mayarna. Mungkin nu gemis mamana tos gaduhan artos gini dibayar. Oh gaduh artos terus sok atuh kembali ke kelas maneh. Besok kembali ke sok. Waalaikumsalam. Naon sih? Menilai gitu. Terakhirnya Kunaon Rosid? galau. Aduh galau. Cerita Abdul kunaon? Saya naon? Cerita Rosid. Pak, bel Pak. Ya. Oke, beres. Oh, Istirahat. istirahat beres guys. Hei. Bel yuk. Istirahat. Iraha tuh sana. Lagi hayu. Sampai ambil Bel. Ayo Rosid aja. Bel ambil dulu. Yuk, duluan di kota. Mungkin kita acara itu biasa. Nu aya acara di sekolah lain kan. Ayo cari. Duluan aja. Kumaha carana yang mah begitu? Bapak gering
SPP can dibayar 3 bulan. Aku pulang sekolah cari tahu. Soalnya di rumahnya lama. Cewek gampang. Menit, Hah? menit betulan. Kan di dalam mana nanti? Itu ada dia. Mereka Dari Rosim ini nyokot mah lainnya. itu Lainnya. ada terus aja sih. Kita lagi. Ih, tadi kemana? Ke kantin aja si Bami. Tadi urang neangan. Terus eta kunaon Bami cemburu gitu. Ih, duitna leungit nya eta. Nah, bisa leungit. Terus mesti bakal badan. Ceritakeun Bami. Cid, hampurannya. Cid, hampurannya lain nuduh. Tapi mila mah nempo sorangan, nempo Rosid, muka dompet Pahmi. Rosid ngaku Mi tadi tadi Mila nempo Rosid buka dompet Pahmi. Coba mending jujur aya nama daripada era kayak ituna. Mending jujur sok Rosid ngaku nama da Mila nempo sorangan Rosid nyokot acisna Pahmi. Ini hampurannya teh kapaksa dan Bapak Rosin nuju teu damang. Jadi SPP tadi kok dipanggil ku kepala sekolah tos 3 bulan teu acan mayar. Jadi kapaksa pisan da niat nama nambah rambut kapak pahmi teh. Tapi tidak kumaha ning era pemi nyunkeun oge lain pembaturan mah atau lain berbeda namun bisa mah meureun urang ge bantu nu di dieu teh cuma tong sekali deui maofnya teu aya nu mada diuihkeun deui ampusna. Lamun perlu masak we. Kayak dibikin deui. Teman perlu Betul misalnya. teman perlu mah dari Yoswe ada kurang tidak pembaturan kayak gitu bisa mah meureun saling bantu. Ya.